Ta eta tah Kang ta ala ta eta tah. Tenang we atuh lah maneh teh aing mah. Kudu ayeuna pan eta di ala ayeuna buru pan dijual lain. Tenang lah tuh tenang dah. Buru. An buru-buru we. Ari akan keur naon atuh kalah cicing kitu? Kalau yang udah heula tuh lah nyantai heula. Sok we gawe mah. Gawe we heula gawe atuh maneh soalnya. Buru atuh akan kan rek aya tukang eta na tangkulan. Aing mah. Sok we atuh. Naon anu asek buru atuh ieu teh. Ih, anjing, itu cuma pan tangkulan kita tare datang ka dieu. Sabodo ai kitu. Aing we pemajikan hayang ganti kudu aing itu. Sabrosen aing. Cerewetna aing hoream aing. Naon sia teh ngomong teh padu tinganan. Os anu boga pamajikan bonge we da kadenge ka aing oge. Naon maksudna? Da we ge modaikeun sia ka Mana mangan cerewet wae aing hoream. Rek cerewet kumaha ai kedul mah Kang, eta pan waktuna gawe meureun di kebon. Udah hayang istirahat heula atuh cicing sakedeung mah. Kita tadi ngan istirahat. Kamu mangan nyuruh kerja terus sama saya teh. Percuma Kang, ganti istri juga kalau akan seperti itu mah mau ganti model kumaha oge percuma. Aduh, sang daekeun. Ada ka maneh ge sanudaekeun cerewet kitu sia mah. mah. Ganti salaki urang. Ada mun ditinakeun ku urang meureunnan maneh teh pasti ganti deui salaki. Da mustahil ningakeun maneh mah. Ada kitu wae mah arek aing bosen Tajeun. Arek mah ieu teh. Arek naon Itu ala engke cek urang ge engke tenang heula sakedeung. Meni banget teuing maneh mah. Hoyuh we ka salaki teh ih aing ampun Gusti nu agung. Cik ya Allah abdi teh paparinan jodoh anu sae. kalau gitu paparinan jodoh anu sae sia ni. Sia lamun dirasakeun sia. Da maneh mah teu sae ka salaki teh model kitu. Kelakuan teh sia. Kang ngalah sia, balik ka regnang lah. Cok sia balik mah. Ngang ribukeun we. Bingung aing mah. Malah ge ini kudu ku aing we, ampun. Heng baturan atuh bantuan. Cocok ya teu pararuguh beunang henteu pasar. Nang ganti aing da ih. Cuma sia tarek ganti pamajikan ge model kitu mah pangadulan kitu mah dititasak kitu ge segala mung sia mah. Udet da. Tenang we. Eta tina naon eta na umpana anu alus teu? Alus atuh sumpah. Oh, ai alus mah heueuh urang jadikeun jeung urang tenang museup mah lah pokona mah. Pamajikan ngambek wae. Pamajikan. Alah, pamajikan sieun-sieun teuing sia teh ku pamajikan atuh lah. Pamajikan mah da kumaha lalaki meureun ai maneh mah. Sieun we ka beuki teh. Si Hesti nanyakeun. Oh, tenang. Si Hesti anu di tukang warung nu ieu. Tenang lah soal duit mah. Lamun teu meunang kumaha nguseup ye. Lamun teu meunang lain. Lamun teu meunang mah ulang meuli we lauk mah. Pura-pura nang nguseup we nya. Heueuh teu. Siap, Bos. Yang penting apa tukang ulah inilah mana mah. Ulah loba. Ulah loba naon teh? Ulah loba bejanya heuh. Salah kita nah ngobrol jeung saha bang asa curiga ya rek ka mana ieu ngobrol kieu. Nu penting mah pan urang teh hiburan mah kudu naon-naon ge da ai soal pamajikan mah tenang we lah bisa diatasi meureunna. Hanya sieun-sieun teuing ku pamajikan sia teh. Cemen sia. Si Hesti mah ku urang geus dicium 3 kali. Pokona mah euy. Oh sia teh. Jadi kitu maneh teh tukangeun teh. Rek mantap nguseup sia. Ngabobodo ka urang. Naon ieu teh? Naon sia biar maneh ngomong naon? Teu ngomong naon. Ada aing ku aing ge kadenge da teu bonge ai maneh. Bonge naon? Sia nyium saha si Lesti si Hesti. Lain. Urang keur nguseup ka cium bibir urang ku lauk. Kadenge ku aing oge sia teh. Aing mah ampun. Maneh biar kamu bodo naon nguseup meuli-meuli kitu. Berarti maneh mah lain meunang nguseup sia. Datang ka imah ngajangkor mah mau lauk teh sia, meunang meuli sia eleh wae. Nguseup atuh. Minjem duit ti saha maneh? Teuing aing mah lieur ngomong mah. Shit. Sia. Ka aing ngabobodo rek ka mana sia? Pasakeun sia. Lesti waduh sia.
si Marna ada goblok dengan nyelok si Lesti wah jadi kapanggih aing si Lesti kanyamanan kelut aing mah bahaya imah sia rasakeun ayeuna ku aing dicopot HP-na moal bisa ngeusep ngan awewe nu diuruskeun teh aing teh teu bonge sia teh uruskeun awewe dicium-cium rasakeun sia ayeuna mah kepanggih ku aing sia